lagi cagur. Astagfirullah. Ayo Neng orang mana sih? Pan tilok neule. Aduh Neng orang dia, Neng gawe di Jerman, terus dia udah seminggu. Oh di Jerman. Terus kangkung au di Jerman. Itunya Neng mah tilok mendak kangkung jaa. Ih padahal mah eta ekspor bae ke Jerman ke Mang Darciman eta. Emang dari Cimat. Eta Mang Darciman di ditu. What? Ai di dieu mah disebut Mang Darciman. Oh, Mang Darsiman. Oh, kenal teu? Tuh. Ih. Bedag gimana Jerman gelis-gelis. Neng tanya aja Neng ditanya. Tanya sampai kalabu. Yang ditanya gitu. Atuh hayang lah. Iya baju udah gitu, apa diguntingan, apa melina kurang duitnya jadi sapotong. Ih, ulah sembarangan ieu Neng ge bonus ieu bonus di Mang Darciman ieu. Ih, Neng mah nanyana telok bener. Coba nanya nu lain ke. Gawe tuh. Amat teu gawe macul doang. Eta geus diberena kumaha. Oh, lah, sakitu ge aya gawean. Oh, Neng. Tapi jadi gawe kadoang mah disepelekeun bae. Apalagi kumitoha. Iya, emang yang boga pamajikan, Encan sih. Tu eta mau ngaran mitoha. Harus buka calon doang, Neng. Nah, calona. Eta. Di genit. Ih, lu kenceng, Jing. Ih, yang dicuit deui. Dijit make gegep dek. Atuh ulah, Neng, somplak ke. Neng geus naon ke sawah. Iya, Neng geus meren vitamin di sawah supaya sararema. Ari Aan geus naon ka sawah. Sengaja pun nyamperan, Neng. Ih, berarti tadi nu ngageran Nengnya. Iya, ajaib. Terus lah, geus balik geus sore geus nyusuhan di imah. Oke, age balik aja bareng. Ayo. Ayo kira-kira. Aduh. Aduh. Tukang naon, Neng? Garing. Aduh, di dia. Ayo, tak. Bisa lumpang teu? Aduh, itu dong nih kesel ya. Geus gandong we nya kuanya. Bagus lah. Pak. Tong gua nanya nyokot bakul ya. Oh. Ya, Neng make tudung ya. Heeh. Saya naik. Ayo. Duh, bebeknya saya maraban can gitu. Ih, jadi paraban. Kayak gitu. Asa kenal itu cewek. Sahanya. Ih, dia tuh masih golis. Lah, sampuran kau lah. Sangka apa ngampuran tadi ya? Atau mana kamare? Eka mah kan hari ganggu aing deh. Assalamualaikum gelis. Salam Nang diuk tuh di dia. Menang mangga gradiuk. Jelema eta datang di bae ngomong. Iya ini ngomong naon. Tante. Aya naon ka dia? Tipan kemari orang cek kenalan Neng. Iya nya. Kenalan dulu atuh. Ujang paling pasef iya di Kalapa. Ah, udah aman. Nih. Boro-boro kasep. Bau kelek. Siapa ae? Mana tanya Neng? Bener Polos beakeun ku sia tauyahna. Bager amat sih. Aing unggal kue kiwe, aduh liur karena ngarokok hayang.
Agai hayang. Astagfirullah. Apalagi kawin. Wih, si Ujang. Ini saya tuh cewek nagis amat. Woi, kenapa sih dia? Balik. Oh bang, oh balik. Boleh kali duduk. Mangga mah. Wih, Neng, ulah mama. Ya kenalkan. AKT. Neng Indri. Hai. Jadi halus amat. Jadi bogoh AA. Mamang di. AKT, Neng. Oh, AKT. Neng, tanya si Ujang. Si Ujang mau naon-naonan. Yo, AA yo. Buka kolektor, buka sawah loba di mana-mana. Makanya jeung AKT bae. Suwe, aing ngomong sorangan. Di mana bilang edan aing. Wah, ieu mah dihasut ku si Ujang ieu. Diteangkeun ku aing mah. Ujang. Wah, gimana ya si Ujang? Pendak-pendak. Wah, coba lain kita nang bebek nak. Wah, bek naon di bayi budak. Main rokok kitunya. Woi bang, nyara naon? Wah, kebeneran dia di dia. Ayo naon bang, ayo naon? Coba siapa dia? Naon bang? Siana naonan ngasut ka bawah aing. Saha bang, ke bawah bang. Atuh eta nang Indri. Ulah macem-macem dia tak ka bawah aing. Oke bang, hampura bang. Dia tersin gitu kan aing. Dulu kacamata aing, dulu kalung aing, dulu tato aing. Aing lumbung di tato aing. Mana coba dulu? Yo, si hayang lumbung tato aing. Langsung naon, eta goreng amat. Weh, enak nang sia. Gerak ku aing ka pendak mas ya.